Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring sararea di kelompok naon eta? Di kelompok tilu naon sih? Ya, tilu. Parfum gue habis. Nu judulna Gantangan Wangi rek macakeun atawa nuturkeun carita pantun nu judulna Gantangan Wangi. Ayeuna pupuli deui geus leuwih ti sabulan Cintawati ninggalkeun nagara gunung tilu kuta emas. Nya alatan eta Jayanagara nyusul Cintawati ka Pajajaran. Satepina ti jebak Pajajaran, Jayanagara nangtang ka sapangesi Pajajaran. Kitu deui ka Prabu Siliwangi Gantang Pakuan dituduh geus ngarupak janji. Gantang Pakuan gewat nepungan Jayanagara nuker ngamuk. Tuluy kalawan ati-ati nanyakeun naon pangna Jayanagara ngamuk. Tapi eta pananya teh geus teu bisa ngalelerkeun amarah Jayanagara. Jayanagara angger dituduh yen Gantang Pakuan geus ngahina dirina jeung nagarana. Antukna duanana patelak. Raden Memet Raden Amet nu geus rengse tatapan mampu ngeureunkeun patelakna Jayanagara jeung Gantang Pakuan. Raden Memet nyebutkeun ti saha nu salah upamana ditiup ku anjeunna bakal labuh ngudubruk teu walakaya. Jayanagara akhirna ngaku yen dirina nu salah teh lantaran nyangka ka jalama nu can tangtu salah. Tuluy Jayanagara nedap pituduh ka Raden Memet Raden Amet. Sanggeus saged sagalana eta adi lancet teh tuluy miang barang tepi ka nagara gunung tilu kota emas. Duduana salin rupa ganti jenis. Rangga Kamasan jadi kuda, tapi lampahna kanyahoan manten ku Jayanagara. Rangga Kamasan tuluy diusir. Ari Rangga Sakti salin rupa jadi Gentang Pakuan. Nyaeta lancek teges Gantangan Wangi. Rangga Sakti dina wujud dengan Gentang Pakuan menta ka Jayanagara. Sangkan Gantangan Wangi mulang heula ka Pajajaran. Lantaran indungna hayang genpangi, eta paminta teh ditampik ku Jayanagara. Sabab nagara keur walurat. Sangkan tebongkar teuing jeung sungkan indungna teu kuciwaeun. Atukna Cintawati anu dipasrahkeun ka Rangga Sakti. Di jurungan sina mulang atuh eta pisan diharepkeun ku Pati Rangga Kamasan jeung Rangga Sakti teh. Deun kacatur anak Prabu Siliwangi teh aya 5 urang. Nu cikal nyaeta Raden Jaka Mangundra Prabu Guru Gantangan, nu kadua Prabu Gantang Pakuan, nu katilu Raden Gantang Nagara, nu kaopat Gantangan Wangi, jeung nu kalima Raden Memet teh keur tatapa ari nu nempak nanggulan dina pamarentah nyaeta anak nu cikal Raden Jaka Mangundra Prabu Gantangan. Yeuna pupule deui. Geus leuwih ti sabulan Citawi ninggalkeun nagara gunung tilu kota emas. Nya alata eta Jayanagara nyusul Citawi ka Pajajaran. Sate pina di Pajajaran Jayanagara nangtang ka sapanggeuli Pajajaran. Itu deui Prabu Siliwangi Gantang Pakuan dituduh geus numpuk janji. Gantang Pakuan buat nempungan Jayanagara. Nuker ngamuk tuluy kalawan hati-hati nanyakeun naon pangna Jayanagara ngamuk. Tapi eta pananya teh teu bisa ngangeureurkeun amarah Jayanagara. Jayanagara angger nuduh yen Gantang Pakuan geus ngahina dirina jeung nagarana. Antukna duduana patelak. Raden Memet nu geus sapare tatapa mampu ngeureunkeun patelakna Jayanagara jeung Gantang Pakuan. Raden Memet nyebutkeun singna nu salah upama ditutkeun ku anjeunna bakal jauh nu durupuk teu walakaya. Jayanagara anjeunna ngaku yen dirina nu salah teh lantaran nyangka jalma nu can
Raden Memet ngaluarkeun jimatna. Gambar lopean. Tina eta jimat katingali yen Cintawati keur aya di nagara Nusa Balitung. Pikeun dibelem, dijadikeun parepeh atawa tumbal nagara. Geus ningali kitu mah, Jaya Nagara menta pitulung ti gantangan wangi pikeun ngarebut deui Cintawati ti nagara Nusa Balitung. Ku gantangan wangi disatujuan. Nya jeung bae Jaya Nagara ka Nusa Balitung dibaturan ku Gantang Pakuan. Sanggeus duanana tepi di nagara Nusa Balitung, sakabeh rahayat geus dikumpulkeun di sabunduran alun-alun Cintawati. Sakedeung deui rek dibelem. Kalawan make Aji Halimun, Gantang Pakuan jeung Jaya Nagara bisa nepi di alun-alun Pangtarungan baru teu kanyahoan ku sasaha saban seuneu digurungkeun ku Rangga Sakti. Sok tuluy parem deui ku kasaktian Gantang Pakuan. Tuluy kitu nepi ka opat kali ka 5 kalina bisa hurung da diantepkeun ku Gantang Pakuan. Gantang Pakuan jeung Jaya Nagara asup ka tengah-tengah gundukan suluh nurek dibelem. Duanana siap nyanggap Cintawati upamangke dialungkeun kana seuneu. Barang Cintawati dialungkeun, Gantang Pakuan nyanggap Cintawati tuluy diasupkeun kana cupu manik. Cintawati salamet hanjakal sanggeus turun tina seuneu kanyahoan ku Patih Rangga Sakti jeung Patih Rangga Kamasan. Tapi Patih Rangga Sakti jeung Patih Rangga Kamasan bisa ditewak ku Gantang Pakuan jeung Jaya Nagara. Tuluy digebruskeun kana seuneu. Rahayat nu ningali eta kajadian bira talumpatan lantaran sarieun. Prabu Gempur Alam jeung dua patihna tetulus tiwas dibelem. Seuneuna bisa dipareuman ku kasaktianana. Tuluy tiluanana perang ngalawan Gantang Pakuan jeung Patih Jaya Nagara. Sanggeus sawatara lila perang campuh, akhirna Prabu Gempur Alam jeung dua patihna taraluk serah bongkokan nagara Nusa Balitung katut pangeusina dipasrahkeun ka Gantang Pakuan. Akhirna nagara Gunung Tilu Huta Emas jadi leuwih lega sabab ditambahan ku nagara Nusa Balitung. Tuluy nagara ngayakeun hajat rongkah kalawan Sukabungah.